Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sora ami mah tina rada tarik akhirna mah sasatna ngaharewos. Pangaruh rasa hate nu kacida beratna. Atuh jep jempe lirgang katincak. Saurang ge teh nu lemek teh nu nyarek. Iwal ti sora napasna kadenge pada ngahegak. Bangun nu keur leumpang nanyak. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Angin ngahiliwir lirih ngoyagkeun dangdaunan. Daun awi ting halewir, daun cau siga nu guguh pai. Sedeng manuk-manuk recet baraceo dina tangkal muncang. Siga nu keur ngaromongkeun. Hayang nyaho kumaha jucungna. Sora napas winara kadenge lalaunan bangun berat. Kunaon Kang Nara? Bendu kitu. Nya ami mah hatena ngarasa leuwas. Sieun caritanana tadi matak nimbulkeun hal-hal nu teu dipiharep. Duh, ampun teuing. Teh panginten atuh kana gaduh kakeuheul. Mung bade tumaros nalaras eta kasauran mimah teh winara nepi ka poho karawak we kana leungeun ami mah dikekeuweuk pageuh. Teh bae lepat Kang Nara. Ulun ami mah bari ditompokeun kana ceul winara. Atuh heos ka ambe ku winara seungit kapol. Sedeng bukna nu ngacir ting halwir tina tarangna. Kawas-kawas anu ngusapan halis winara. Namung da kayaan Kang Nara apan sakieu buktosna. Mana disarbat si Bob. Tekebat winara nyaritana kaburu ditempas manten ku ami mah. Teu janten pamangan eta mah Kang Nara. Nya ami mah dari anaker. Bre ku geterna sorana nu tatag. Duh. Naon atuh nu jadi margina? Apaan ti payun mah. Winara ngungkapkeun deui kayaan ami mah dina mangsa katukang. Tapi nyaritana teu diteruskeun. Najan kitu pikeun ami mah geus cukup bisa kaharti. Winara teh ngagorehelkeun sikep manehna ti heula tea. Ka winara teh panterang-terangan nampik
sapajodogan. Parantos kersane Gusti nu Maha Asih. Kang Nara teh kedah nonton panutan Mimah. Amimah bari luk tungkul. Duh, atur nuhun atuh nung. Gelis parantos kersa luntur galih. Kakarage semet dinya ana gorowok teh. Kadenge dihareup aya nu gagantawangan. Keantosan kedap nung. Najan benang disebutkeun keur moho, winara rikat nakar ngajorelat kaluar ti jero kebon. Breh Bah Widura, Mang Mulhi jeung Ki Saca geus jelung-jeleng kaburuan. Jorelat. Winara ngabelesat mieulaan. Langsung ngaliwatan pager padepokan. Jering kaluareun wewangunan. Breh nu katembong lalaki tiluan geus aya umur. Ngajarga dina tandang sayaga. Nu tayalian ti Paludira ti Tutugan Gunung Cikuray guruna Wikanta. Pak Badri guruna Sobala ti Padepokan Kawah Muning jeung Mbah Raup guruna Jupri ti Mandalawangi. Kabeneran daratangna kadinya teh mokprok bebarengan. Nu itu ieu oge aya karepna anu teu hade ka Bah Widura. Ari anu jadi aratanana pedah mustika nu dibarawa ku masing-masing muridna teh ku Bah Widura dipek-prekan. Tah ku perkara eta oge geus ngarasa teu ngeunah. Katambah deui ngadenge pangdoni muridna. Anu memang haja malar guru-guruna ilu biung pikeun ngulangkeun kanyeri ka pihak Bah Widura. Bari itung-itung adu jago deui pikeun meunangkeun Nya Mimah ku ngagunakeun tanaga guruna bari ku jinisna mah teu karasa. Yen masing-masing dirina teh sasat dijieun parabot ku masing-masing muridna. Ya sababna nu matak tiluanana oge jol-jol derwe ngumbar amarah. Nu matak sadatang-datangna ka padepokan teh maranehanana nangtang-nangtang ka Bah Widura. Bari teu poho ngabejakeun kaayaan dirina masing-masing. Ku kitu teh mah pada-pada ngagulkeun diri bari jeung supaya ulah aya sangkaan. Pangna ngajorag kadinya teh ngan sakadar rek ngayakeun riributan nu teu karuhan sabab-sababna. Tumerapna ka Bah Widura geus teu bisa ngepeskeun riributan. Kaayaan nu tiluan teh kapaksa we ditedunan. Puguh kaayaan Paludira, Pak Badri jeung Mbah Raup sakitu neugdreugna. Tapi nya eta kakara oge rek prung pisan padungdung. Anu baris maju teh Winara alias si Bopeng. Ki Saca jeung Mang Muhli teu kaburuder lantaran ujug-ujug blesat we aya nu nyampeuk ka palebah dinya. Jungkarang nama aki-aki. Tapi kaayaanana buuk, kumis jeung jangotna masih keneh meles hideung. Ari calegedeg, ari srog we nyang hareup kanu tiluan. Nya eta Paludira, Pak Badri jeung Mbah Raup. Nu disangka ku Paludira katut nuduan di baturna mah si aki-aki teh tangtu ti pihakna Bah Widura. Matak geus teu ngalobakeun di pamolah, prung we padungdung. Si aki dikarepuk ku tiluan, sedeng pihakna Bah Widura saukur nyaksian. Bet mata kaget. Dosen si aki teh tetela lain hampas-hampaseun. Lawan-lawanan nu sakitu bangun garungna teh kanyataanana mah ukur sarag surudung bari jeung teu ngadatangkeun hasil. Tapi sabalikna saban si aki ngagempurkeun peureupna kudu we bebeunangan. Kanca dangu sadayana dina hiji kasempatan geus teu bisa disingkahan deui. Peureupna ngakejrot kana puguh ceuli Paludira nepi ka ngabangkieung. Sabot kitu Pak Badri nu aya kencaeunana si aki menerikat naker rek ngagempurkeun peureupna. Manggading harita teh kaayaan Mbah Raup aya di satukangeunana teu anta parah deui hiu ngadiuskeun peureupna pikeun ngagempur punuk. Tumrapna ka si aki ngan ukur ngareundeuk we sagemlengna liwat ngalegot ka tukang belah kenca ngagunakeun gerakan tampel mepet crok ka tukangeun Mbah Raup beri langsung ngahembatkeun peureupna
anu akhirna nu tadina Bahraup rek ngagebug punuk teh ayeuna tibalik dekok jadi manehna nu digebug punukna. Hontan Bahraup nyolonton ka hareup dina kayaan Pak Badri ngahembatkeun pereupna. Maksudna mah rek ngahanca careham si Aki. Tapi nu nyampak harita teh Bahraup keur nyolonton. Kugituna geus teu bisa disingkahan deui. Cedak we. Akhirna careham Bahraup nu beulah kenca beunang digempur ku pereupna Pak Badri. Aduh. Bahraup ngagerung terus nyungkruk ka beulah katuhu. Si Aki ngahehe ngeunah seuri. Sorog manehna ngagunakeun jalan jero. Semrut peureupna ngadius. Tuh. Pali pisan Pak Badri beunang dipepeg. Nu satuluyna ngagempur puheuh ceuli Bahraup anu harita kakar ngagurinjal hudang. Ku pereupna anu eta keneh dina gerakan Solendang Mayang. Tumrapna ka Bah Widura. Nu harita keur anteng nyaksian nepi ka gogodeg kaget. Mereungeuh dua lawan sakaligus ragragna babarengan. Pak Badri ngajeblag nang karak bengkang, sedeng Bahraup ngagebru namru, labuhna nang kuban. Sabot kitu, ana suruduk teh. Paludira nyampeuk paparahna mah rek ngrekeb beung si Aki. Rokaya, si Aki nyaho diringeus, lat, gerelat. Terus ngalegot dina gerakan tampel mepet nu dituluykeun ku gerakan panggal muih. Sebrut, jebrot. Jurus padungdung musuh ngahanca walikat. Paludira ngagerung. Bari badana rarampeolan. Sabot kitu, gilek si Aki nyerong ke belah katuhu. Cedak. Paludira teu beda we tinu ngahanyu. Beheungna asa tobros dihakan suku jebrag. Kakara ge si Aki ngarenghap, narik napas. Pak Badri jeung Bahraup geus ting balesat deui, babarengan nyampeuk. Tapi tacan oge narpi, si Aki geus ngajaul manten ka luhur. Sarta dina nyampeukna ka pelebah dinya rikat naker. Si Aki ngagerakeun dampal suku duanana. Duk-duk. Geus teu bisa disingkahan deui. Sirah lawanna meunang hadiah gempuran dampal suku. Jadi si Aki nincak deui taneuh di antara Pak Badri jeung Bahraup. Sabrut. Leun kenca katuhuna si Aki ngadius. Dina gerakan Solendang Mayang nu diteunggeulkeun ka gigir. Duk-duk. Deui-deui Pak Badri jeung Bahraup beunang digempur babarengan. Ngan ayeuna mah sasarana teh puguh ceulina. Jadi urut tadi oge nyanyautan keneh ayeuna geus ditimpah deui. Kukituna munasabah upama duanana terus ngagedebut. Sugan teh terus ngajajar mana horeng duanana teh terus we ngajejempe api-api kapaehan. Sieun dihanca deui. Tapi barang kareret ku si Aki anu jiga-jiga rek nyampeurkeun. Anak koreja teh duanana harudang. Ari berengbeng teh. Ngabalecir teu sirikna balap ti babaranting. Sakalumpat sakalampet. Dagoan bereha. Paludira nu harita masih keneh ngarasakeun kanyerina. Rikat ti buburanjat. Teu ngeunah ditinggalkeun sosoranganan. Ari korejat, ari seak we. Manehna teu sirikna notog-notogeun maneh. Bari bujur asa kokompodan. Sieun diudag ku si Aki. Mangka-mangka kasebutna geus sagala loncer. Pang-pang nama klep-klepna tukang hareup. Nyepuguh we. Dina ngadurut-dutna teh teu beda we ti sora knalpot mobil butut. Nu dibarengan ku ngawor-worna di hareup teu beda we ti teng bensin bocor. Saja jalan teu eureun-eureun. Nok torogannya. Si Aki ngagerendeng. Bari ret ka rombongan Bah Widura. Merong semu-semu kerung. Kawas aya maksud anu mandiri. Sabot kitu. Anak kolebat teh aya nu nyerorot di luhur tangkal kai. Duanana patutur-tutur. Jeleg nincak taneuh narangtung teu jauh ti si Aki. Mana horeng hiji aki-aki pantaran si Aki kadua mojang langkonyang. Nuanda katutrupana alus rautna hade tangtungna. Gelis manis
kewas pantes lain pupulasan. Jeung Nyi Amimah mah pilih bobot pilih tanding. Bawidura lain deui ngerasa kagetna. Mireung aki-aki anyar datang saeutik teu pangling. Najan tahun-tahun tepat tepung, geus lawas teu paamprok jonghok. Tapi da teu kapalingan. Manehna teh nu tayalian ti musuh gerotna baheula ngaranna Aki Suta. Areret deui Bawidura ka Nyi Mojang, bet matak olohok bengong. Heg gigisik kawas nu hayang leuwih awas. Geus kitu heg malik kabeh tukang. Amimah keur manco we nempokeun. Nah, kalah jiga nu jantungan Dura. Inget keneh ka kaula. Aki Suta nanyakeun bari ngahehe. Nya puguh we Suta. Andika teh dedengkotna Kampung Jati. Bawidura bari ret ka Nyi Mojang. Oh, baheula Dura. Ayeuna mah da padumukan kaula teh di Gunung Putri. Atuh sakumaha jauhna lain. Aki Suta nembalan bari ngahehe. Ari pangna ayeuna datang ka hareupeun kaula. Bawidura nalengteng. Nuluykeun aja baheula nu kungsi katunda Dura. Deui Aki Suta ngahehe bangun teh karingrang. Teu guna atuh Suta. Bawidura ngegerendeng. Cek Andika. Tapi ari cek kaula mah perlu Dura. Matak ieu ge ya incuk kaula. Aya maksudna. Cing, saha cenah? Lasmi, nu rek dicip-icip ku hidup teh. Aki Suta bari ngareret ka Nyi Mojang anu tayalian ngaranna teh Nyi Lasmi. Itu tuh Aki, si jurig kuris. Lasmi bari nunjuk Kawinara alias si Bopeng. Tumrapna Kawinara saeutik oge teu mata kaget. Nya kitu deui Ki Saca. Pugu duanana oge arapaleun keneh. Nyi Lasmi teh ti heula kungsi riributan teh jeung maranehanana. Kelanan. Nah naon atuh pasualanana antara Incu Andika jeung murid kaula teh. Bawidura mereka terangan. Teu perlu nyaho. Ayo sia, diri guris maju. Aki Suta ngagantawang Kawinara alias si Bopeng. Ayo lawan guris. Keun Ki Suta mah kaula pilawaneunana montong di sangarepan ku Widura. Si Aki ujug-ujug nemrong we bari porea teh manehna nyampeuk ka hareupeun Aki Suta. Boga andalan naon ayeuna mah Dura. Aki Suta ngahehe bangun nguntup nguyup. Bae. Tapi sebut teh heula nya saha ngaran Andika. Bisi kaula susah nyalabarkeun bangkena. Aki Suta nuluykeun caritaanana bari ngareret ka si Aki anu baris jadi lawana. Sombong Ki Suta. Bisi Andika hayang nyaho mah. Ngaran kaula sebut we ku Andika teh si Sukma. Si Aki ni kukur. Halus sangaran teh Sukma. Hei atunya. Keun Widura mah paneuri we nya. Sina nyang hareup ka kaula. Aki Suta jigana bae geus teu sabar. Sabrut we narajang miheulaan. Beureup sakilat geus ngablesat dina kacepetan anu luar biasa. Cacakan upama lain Aki Sukma mah. Duka kumaha pijadieunana. Garang nakar Ki Suta. Aki Sukma ngahehe. Seret manehna mundur salengkah. Bari ngalegot ka gigir 45 derajat. Kieu. Tenggelan kepangna rek ngahancap pigelang. Tapi boh Aki Suta, boh Aki Sukma itu yoge dina narajangna teh saukur gerakan pancingan wungkul. Maksudna pikeun ngajajah gerakan lawana. Kukituna sakilat naker Aki Suta narik deui leungeunna. Puguh eta pisan nu dipiharep ku Aki Sukma oge. Tenggelan kepangna teh ngan sakadar gerak tipu. Mancing maung
ti jero guha. Ku kituna. Bareng jeung Aki Suta narik leungeun, Aki Sukma gentak ngangsrod. Rokaya, Aki Suta oge cukup surti. Sakicep geus kajorelat manten kagigir. Bari satekah pola nyamberkeun dampal sukuna dinegerakan tejeh kuda beger. Ngan bae ringeusna Aki Sukma lain ungkul-ungkulaneun. Sakicep geus ngajaul ka luhur. Nu tumrapna ka Aki Suta ngagentak ngalolopkeun badana. Lantaran disangkana sirah manehna teh rek digempur ku dampal suku. Tapi kanyataanana Aki Suta teh salah ijiran. Aki Suta harita memang teu lepas ngajaulna teh ngan saukur satangtung budak. Bari ngagerakeun dampal sukatuhuna. Geus teu bisa disingkan deui mamalana. Cedak we. Ping-ping Aki Suta belah kenca beunang dijejak. Aduh. Kakarasa geprakan Aki Suta teh ujug-ujug ngagero. Tapi najan kitu, daya tahan mah tacan regrog. Ngagentak manehna ngagilek nyerong ka belah kenca. Breh, iga burung Aki Sukma taya aling-aling nu ngahalangan. Teu anta parah deui. Hiu. Pereupna nu belah katuhu diheumbatkeun. Bari geus diajam, pasti bakal dituturkeun ku gempuran pereup kencana. Tapi deui-deui Aki Sukma ngebrehkeun hojahna anu teu bisa diteguh ti samamehna. Mani sakilat nakar ngan brak we. Karagerageun badana dina gerakan cak-cak murag. Anu satuluyna dituturkeun ku Depok. Waktu pereup Aki Suta ngagemblos poos. Sakilat nakar, yuk cetru. Sikuna beunang disabet ku tajongan suku katuhuna. Bareng jeung eta, yuk pereup kencana diheumbatkeun. Beneran pisan kana dada katuhuna. Tumrapna ka Aki Suta mending ngoleab ngadayagdag. Sabut kitu na cetruk deui we, bincurangna ditajong atuh koleab we. Geus teu bisa ditahan-tahan. Gebut, blak we nang karak bengkang. Aduh. Deui-deui Aki Suta ngagerung. Sarta sakali ieu mah kapaksa manehna kudu ngalaman nang karak bengkang. Coba gerak budi Suta. Aki Sukma nyorowok bari ngajega ngadagoan heula Aki Suta hudang deui. Oh memang deuleu. Aki Suta rikat ngagurinyal hudang deui. Tetela daya tahan mah lain sisiwo. Sabrut we bereupna digempurkeun. Tuh. Aki Sukma ditakis ku leungeun kenca. Tapi tun marapna ka Aki Suta rikat nakar nyusul tepus ku gempuran pereup kencana. Rokaya Aki Sukma geus ngareundeuk manten, nyumputkeun sirahna dina gerakan ku nyumput. Bari langsung ngasupkeun sodokan pereup katuhuna. Duh. Bener pisan noto gulu angan. Sabot kitu Aki Sukma gentak nyusul tepus ku teungeulan kepang. Cedak. Bogigirna Aki Suta geus teu bisa disalametkeun deui. Akhirna Aki Suta ngoceak mati ngadeg. Bro we, harita keneh ngarumpuyuk. Leungit budi ilang daya, daya tangan pangawasa. Letek lungse teu beda we ti kapuk kaibunan. Kanca dangu atuh tumrapna ka Nyi Lasmi nu harita keur patutunggalan jeung Winara. Puguh we, lain deui matak ngaranjugna. Keur mah kakarasa geprakan, geus ngarasah marmir. Tetela nu jadi lawan teh kacida beratna. Teu kalis ku geus digemleng deui ku nu jadi akina, tetep we tingkat pangabisana aya di sahandapeun Winara. Nu matak bareng geus karuhan akina Namru. Cowe lawanna teh teu diperosea deui. Aki. Nyi Lasmi teu sirikna ngajerit redeg kabrug we. Aki Suta dirangkul. Segeruk we dicengcerikan. Beres mah ke Widura. Aki Sukma nyarita ka Bah Widura bari ngahehe. Leres mun. Andika teh nu ti mana teh? Oge naon atuh pamaksadan pangna anjog ka padepokan kaula. Bah Widura nalengteng. Oh, memang aya perlu Ki Dura. Cindak nama kaula teh rek menta incu Andika pikeun pibojoeun incu kaula. Aki Sukma teu kireum-kireum bangun nu teh karingrang.
Nah, sana teh kudu sangka teuing Ki Sukma. Teu tiasa nun. Margi parantos aya nu gaduh incu kaula mah. Togmol we diceplak pahangkeun. Bakuna mah asa taya bemakrama pisan. Ngomong janji engab, tur teu merenah tempatna. Kumaha? Geus aya nu boga. Oda sa cenah. Nu gana-gana miheulaan hancengan incu kaula. Kitu da. Aki Sukma matak beuki rehe. Kaula rek kumaha Andika? Winara rikat na Malang. Andika sasakuris. Moal nya ge daekeun awewena ge euy. Ka Andika mah piraku teu ngarasa sakitu dodonges mani bopeng teh. Aki Sukma bari ngaheheh teh ngagiler ka Nya Ami mah. Untung ngahina si aki-aki korong rompong. Ami mah ujug-ujug we ka udal amarahna. Jorela teh manehna nyampeuk rek nampiling Aki Sukma. Tapi oro kaya winara teu cileureun ngagentak Ami mah dikenyang sinanangtung gigireunana. Bener nya teh. Pi pamajikeunana jalma sasakuris. Aki Sukma teu percaya bari moyok satekar kebek. Memang deuleu. Andika teh perlu openan. Ami mah ngagantawang. Gede milik tah si jurig guris teh. Aki Sukma teu tinggal hehe. Ret kawinara. Teu kudu ngahina antep-antepan kitu Ki Sepuh. Langkung sae mah geura nyingkah we ti dieu. Winara alias si Bopeng bari rikat ngajorelat nyampeuk ka hareupeun Aki Sukma. Maksudna mah rek dipaksa supaya sina buru-buru nyingkah. Kumaha we carana mah? Tapi kalawan sakilat naker teu disangka-sangka ti samemehna. Aki Sukma ujug-ujug ngagerakeun leungeunna. Paparahna mah rek nyakar beungeut si Bopeng. Winara ngagero lirih bari ngaranjug. Tapi masih keneh kaburu ngalelepkeun badana. Manehna ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Sugan teh moal aya tuluйna. Nah atuh. Anu cedak teh. Sirah Winara dipepeg satakerna. Oguh we nepi ka nyungkruk. Nya bener Andika teh hayang ribut jeung kaula. Winara jadi kaudal amarahna. Lamun Andika daek masrahkeun pipa majikan Andika mah ka kaula. Nya moal mata ribut. Aki Sukma teu eulem-eulem. Nya bener kurang ajarna teh. Winara jadi teu kaampeuh deui napsuna. Jorela teh manehna nyampeuk semreut. Pereupna dihembatkeun ngajojo beungeut. Tapi saaki Sukma saeutik ge teu ngijat grebel we. Pigelang Winara beunang dicarak. Sabot kitu ngagentak Winara nyusul tepus ku gempuran pereup anu kencana. Tuk. Ditahan ku dampaleungeun Aki Sukma anu sabelah deui. Geus nara jalu. Teu hade kamalinaan. Aki Sukma satengah ngaharewos. Bari rikat ngajamret buuk Winara griwil we. Aya nu kadudut mana horeng kedok nu dijieun tina kulit mencek. Nu salilana nutupan beungeut Winara didudut ku Aki Sukma. Oguh we. Tumerapna ka Winara lain deui ngaranjugna. Lain dumeh kedokna geus lesot. Tapi eta barang ngadenge harewosna. Sorana teh bet jadi beda. Siga-siga nu antukna manehna jadi celeumeut mata simeuteun. Neuteup seukeut ka Aki Sukma teu beda we tinu jantungeun. Aki hidap ieu teh jalu. Aki Sukma bari ngadudut buukna. Polonyon. Breh we gambaran beungeut akina nu kaayana boh buukna, boh janggotna geus camut-mut bodas kabeh. Aki Winara ngajerit ditahan. Ruk manehna ngarawu dampal suku akina. Aki Cakra nu nyamur-nyamur kalawan ngagunakeun ngaran Aki Sukma.
anaret kabireung ku Aki Saca. Beregdeg we atuh manehna muru. Bro we ngarawu suku Aki Cakra gigireun Winara. Mireung kejadian ieu saurang ge taya anu ngarasa helok. Babakuna mah mireung kaayaan Winara. Mana horeng dina kanyatanana mah hiji jajakeun kewas pantes tandang gandang. Ninggang kana babasan laus laur hadewanda. Garicuna teh ngan sakadar paminding. Mangrupa kedok nu matak kukurayeun bulu punuk. Nu tumrapna ka Nyi Ami mah jadi matak ngadatangkeun rasa nu teu puguh. Samar pola bari ngarasa bungah namah nataku. Ngarasa bagja ka bina-bina. Hese upama seug digambarkeun ku tulisan. Nganu tetela moal ka tepi ku ditulis, moal ka hontal ku carita. Hese maparah sarta mapantesna. Tapi papadaning kitu ngarasa bagja anu pohara. Tumrapna ka Nyi Ami mah ayeuna make pacampur jeung rasa era parada sagala. Teuing dilantarankeun ku polahna ka tukang-tukang. Teuing kumaha? Dina hal ieu jejeroanana mah teu bisa kakobet. Nu mata kaharti sajongjongan mah manehna kalah ka ngajengjen we. Teu beda tinu kasima. Hal ieu teh kanca anu tumrapna ka Bah Widura katut Aki Suta. Khusus nu aya 44 tali jeung dirina Aki Cakra nu nyamur ngaku-ngaku Aki Sukma. Ngarasa kagetna teh lain ku dua ku tilu. Kaget ku nyamurna. Oge leuwih ku ngarasa kagetna barang mireungeh jungkerna Aki Cakra. Puguh ge beunang disebutkeun lain jalma anyar pinanggi. Aki Cakra teh kasebut mitra na baheula jaman keur papadangora. Teu kalis ku geus robahna waruga di mangsa ku nyurungkuina umur. Ari gok deui mah teu matak kalinglap. Leuwih-leuwih pikeun Aki Suta nu oge beunang disebutkeun patalukanana Aki Cakra mangsa baheula. Ari breh ari apal we. Mana munasabah dina prungna deui kiwari padungdung. Aki Suta teu maka pulia geus bisa diragragkeun kalawan sakoteap naker. Dina kituna boh Bah Widura, boh Aki Suta nu harita geus nyalegedeg deui tina ngagedebutna tadi. Ngagentak duanana nyalampeurkeun ka Aki Cakra. Anarete Bah Widura ka Winara anu geus nguliwed bareng jeung Ki Saca katukangan Aki Cakra. Ngajenghokna teh lain meumeusan, bengong hargeueun. Sajongjongan kalah ka Olohok we ngembang kadu. Paribasa kabedi langit kabentar mega. Mireungeuh Winara harita teu beda we tinu malih warni. Ngajangelek mindah rupa, ngawujud sinatria kewes Raspati. Horeng si mana horeng. Nu garicu bopeng teh ngan ukur kedok paminding. Ari geus ebreh rupa saujeratna mah kasep ngalempereng koneng lir satria Madukara sang Arjuna Panengah Pandawa upama dina wayang mah. Ki Cakra. Bah Widura rada gugup. Teu beda we tinu digebah. Bari tuluy nyeureudeg ka hareupeun Aki Cakra. Dah bagja Ki Cakra. Heubeul ti heubeul. Bah Widura nyarita deui bari karawak we kana leungeun Aki Cakra. Ebreh geterna sora kebek ku kasono. Syukur Dura. Ngahaja kula teh hayang papanggih. Bari sakalian we nempo nu jadi incu Ki Winara. Paingan atuh merenyeng. Udah kasampak teh geuning keributan. Iya Ki Suta. Kalakuan teh taya euy masih keneh malang we nya ka Ki Dura teh. Leuleuger atuh ayeuna mah geus kolot. Geus mejeuna ngeureunnan umbar nafsu goreng teh. Aki Cakra saterusna ngawaweleh ka Ki Suta anu harita keur digondeng ku Nyi Lasmi. Rumawas we nun. Aki Suta nemalan lalaunan. Petalakuna nu keur waktu tadi sakitu garangna teh. Ayeuna mah geus bener-bener ngoyopos peot. Rumawas teh rumawas naon Ki Suta? Sumuon nun. Rumaos lepat.
Aku jeung babarik pikir atuh. Ari ngarumasakeun salah bari jeung terus negreg mah. Cuma we. Tang tos we nun. Tiwang ki dieu mah. Kuring janji ka Kidura teh moal ngagantar kakaitan deui. Aki Suta bari ngareret ka Bah Widura. Oh, syukur. Hai atuh. Geras si dihampuraan kayaknya. Kaulah oge hampuranya Ki Suta. Terus jeung hate tadi teda. Aki Cakra miheulaan ngasongkeun dua leungeunna ka Ki Suta. Sami-sami nun. Geus kitu mah, gup gap tiluanana sasalaman patarema leungeun. Mangga atuh ayeuna mah. Urang karorompok itu. Bah Widura bari rutret. Ari Nyi Lasmi sajeroning nyaksian nu gunem catur teh panonna mah teu ngareretan ka Winara jeung Ki Saca. Kasebut musuh-musuhna kapan jeung duanana oge kung si patelak. Bari hatena mah lain deui kagetna mireung Winara ayeuna mana horeng sakitu kewas pantesna. Dirasa-rasa bet matak surser pipikiran. Paribasa kendang gede pakauman dagding rasaning ati. Ngan nya eta ari Winara mah ongko-ongko we reret panonna manco ka palebahnya Amimah nu keur ting jaranteng jeung Mang Mulhi. Nu pernahna rada anggang tidinya. Tidak kituna reretna Nyi Lasmi teh kalah kebantrok jeung reretna Ki Saca anu ti tadi oge teu weleh manco bari semu-semu nu ngarenyu ngajakan imut. Atuh tumrapna ka Nyi Amimah jeung Mang Mulhi mireung kajadian nu beunang disebutkeun teu disangka-sangka ti tadina teh. Seusehanana mah teu beda we ti nu sejen. Malah pikeun Nyi Amimah mah aya sari-sari lir nu kagunturan madu karagaragan bentang ti langit. Ngarasa bagja ka bina-bina. Babakuna mah ku kaayaan hatena harita. Sikepna ka Winara geus robah. Cacakan upama tetep ngabatu saperti ti heula-heula. Matak cilakanya nya, matak era parada. Kakeunaan ku babasan kadong dora meureun. Mangga tuh Ki Cakra, Ki Suta, Nyai. Bah Widura ngajakan ngadua kalian. Red ka Winara. Teu sangka Winara horeng teh nya. Pok deui bari ngahehe. Waktu ngaliwat ka palebahnya Amimah, Bah Widura ukur ngareret bari ngarenyu. Tapi terus naroyod parendeng jeung Ki Cakra. Atuh Mang Mulhi ngagentak nuturkeun. Tapi ari Nyi Amimah mah jongjon we ngajengjen bari ebreh jiga nu ngadadak samarpola. Nyi Mas, mangga atuh. Cek Winara bari ngarandeg, manco kanu keur samarkoleseh bari ngagelenyu. Diajakan teh kalah ka ngajeten. Teu nembal-nembal acan, ukur ilakna we ngaburilak matak serab. Har. Namoal ka bumi kitu. Duh kah. Nyi Amimah ngabalieur baeud. Ih, nu kunaon atuh? Benduk itu ka teu kebat Winara nyaritana. Kenapa tuh bet nyebat wae Nyi Mas? Nyi Amimah baketut haseum. Lepat. Raosan da tuda manawi teh moal bendu. Berekak we Winara kana leungeun Amimah heg dibetot talaunan diajakan indit. Amimah tetep ngajengjen berilak ngarindat. Alius miceun beungeut kagigir panona gular-giler hirup naker. Nung mah bet ngadat geuning. Sareng Kang Nara teh sapertos nu anyar panggih we. Kunaon? Bendu ka Kang Nara. Udah harus nemeh tepang atuh. Walun Nyi Amimah daria. Har. Kapan Kang Nara teh parantos mulan malen di dieu teh. Kang Bopeng nu tos lami di dieu mah. Kang Bopeng mah parantos sirna. Ayeuna mah pantos digentos ku Kang Winara.
Ya, urang meuli anggur. Itu tuh nu sanes pan partos lalebet. Winara ngahehe. Pinter Kang Naramanya. Ami mah bari ngetayep gigireun Winara. Leungeunna teu lesot terus we dikeukeuweuk. Pinter kumaha? Pinter nyanyi wara. Teu pinter mah atuh moal kaanggo ku Pak Guru. Winara ngahehe deui. Nyobi heula ti ditu rumahnya. Ya mohon kitu. Atuh upami tetep teu sapuk mah. Nya bios bade teras bangsul ka lembur. Teu lucu ah. Bari jelotot teh Ami mah nyiwit kana cangkeng Winara. Aduh. Ini dadak gelar geuning Mimah mah ah. Winara ngagurubug bari muringis. Ngajembel gregeteun kitu atuh. Najan dibarengan ku rasa deudeuh oge. Lumayan. Karasana teh metak nyeri. Kapan hadiahna kanggo Kang Nara? Ami mah kalah tengah hihi. Hadiah naon Mimah? Oh, hadiahnya nih wara kapan? Tau kaanggo atuhnya. Winara bari rikat ngarawe cangkeng Ami mah. Disangkeh sangkan lebih deukeut. Idih. Ya Ami mah ngagadeud. Tapi bari jeung ditungtungan ku gelenyuna nu kareueut naker. Kitu jeung kitu weh. Bari laleumpang teh dibarung ku guntreng sempal guyon arotel. Ngebrehkeun katresnan hate. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.